Hei, anjing. Siap. Pok deui nya. Aduh. Oh iya. Udah bongkaran. Gini. Ongkos setengah geruan babaturan bisa teh. Motong kasar. Tepalai bisa mah. Bener. Hei. Jangan lah. Bisa nanya deh. Anjing. Coba yang tongkat. Ngomong kena bener. Ya. Perlu disiksa siapa? Astagfirullahaladzim. Sugan aing ka jelema nyebut anjing teh. Atak tong udon. Lagu Ongko orang Sunda. Orang Sunda mah niti harti, niti bukti, niti surti, niti bakti, niti kotok. Aduh, hampura gareng. Hampura suka teh ka jelema maneh teh. Anjing-anjingan. Ya, abang hampura benang di pentak, kesalahan di jen-jen. Ari aing kada nyebut ucap anjing. Ari aing kada kudu nyebut hei, anjing. Ari aing kada kudu nyebut entau. Anjing maksudnya. Hampura pancen aing hampura bieu. Montong kitu saya kelakuan teh. Mending kana ciga anjing daripada siapi anjingan. Kade sia ngukut anjing teh. Najis. Anjing teh. Najis lagi najis mukul aduh. Anjing teh. Lamun diletak ku anjing kudu dikumah ku tujuh saya. Anjing teh. Kai. Ya. Sanajis nah. Sungut anjing aya sarakeun mumbah. Aya. Cek maneh sungut naon? Anjing makhluk haram. Daging haram. Najis. Bibirna najis. Cik. Ari daging jelema haram teh. Haram. Ari ciki Najis. jadi naon bedana sia jeung anjing? Sanajis na sungut anjing aya cara keur mumbahna, tapi lamun sungut sia nganyerikeun hate aing kunaon cara mumbah? Laras pulang. Sia teh anjing. Pan hampura gareng. Sia teh.